warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kisahnya Allah Alhamdulillah wa syukurillah dipilih ku Allah ditakdirkan biasa melaksanakan keponakan dengan pengawasan manakib di Masjid Polres Banjar. Moga sadayana istiqomah kalian mulai hendak berkah sareng rahmat. Ibu bapak rahimakumullah, hiji waktos ibu-ibu masak segala bumbu disiapkan, dengeng digerus, bawang direndos, jahe disiapkan. Jadi masakan disuguhkan ke sarokena. Begitu dibuang ke sarokena secara benar memang. Jadi asa hambar il masakan teh asa aya kurang. Cek si ibu nang nya can diuyahan. Uyah teh di antara bumbu merupakan bumbu yang paling murah, bumbu paling mudah, tapi yang paling memunculkan rasa. Lamun kurang bawang rasa teh tepati kaciri, tapi lamun teu make uyah pasti eta pasakan teh kaciri itu dirasakan. Lamun ternyata dina sholat, dina ibadah ada hal yang kurang tidak dirasa, pasti itu ada salah satu bumbu anu teu kaeusikeun. Kan aya rukun agama teh tilu, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun Islam dibahasna ku ilmu fikih, ngolahna teh ngolah syariat. Rukun iman dibahasna ku ilmu tauhid, ngolahna teh ngolah urusan akidah. Rukun ihsan dibahasna ku ilmu tasawuf, nu diolahna adalah ilmu thariqah atau ilmu hakikat. Rukun Islam syariat ngurus urusan bacaan, ngurus urusan gerakan. Rukun iman ngurus urusan hakikatan. Rukun ihsan ngurus urusan perasaan. Kaseseurna umat Islam teh hanya mengenal dua rukun, rukun Islam jeung rukun iman. Mun aya nu maot didumakeun teh mudah-mudahan sing ditampi iman sareng Islam. Tara ditampi jeung ihsan mah. Lamun ngadoakeun, lamun syukuran nikmat, alhamdulillah ulang sakabaliman nikmat, perhutami nikmat, kanan sareng nikmat Islam. Tara disebut nikmat ihsan. Padahal eta ihsan merupakan rukun agama nu sami wajib diketahuinya seperti wajibnya mengetahui rukun Islam dan rukun iman. Kalau orang melakukan pengetesan, ditanya ibu-ibu, bapak-bapak, naon rukun Islam, sabaraha rukun Islam, boro-boro kolot budak SPG pasti apa? Ditanya sabaraha rukun iman, boro-boro kolot budak PKG pasti nyaur. Tapi ketika ditanya rukun ihsan, sabaraha rukun ihsan, boro-boro budak kolot di loban teu apalun.
Padahal sami wajib mengetahuinya, sapertikeun wajibna mengetahui rukun iman jeung rukun Islam. Maka luar biasa pemirsa Allah, ayeuna mah dina khutbah mun dina doa khutbah teh ulang kali wa muslimin musliman mukminin mukminat muhsinin muhsinat harus selalu dibawa sabab sama dina waktu. Maka di antara anu perlu kurang diolah teh, 1 olah kata, 2 olah raga, 3 olah kepala, 4 olah rasa. Olah kata supaya pinter letak, olah kepala supaya pinter sirah, olah raga supaya pinter lampa, olah rasa supaya pinter mana. Mungkin lamun urang sholat teh teu pati betah, ibadah teh teu pati ngareuna, di antara mungkin ibadah urang teh teu aya rasa. Kan rasa teh di antara hal terpenting dina segala hal adalah rasa. Dina dahareun sok diteangan teh rasa, dina ubud diteangan teh rasa, dina rumah tangga sok diteangan teh rasa. Sok aya kan rumah tangga geus teu dirasa, tapi masa berenang pada maksakeun teh geus teu dirasa rumah tangga bukan kumano teu dirasa. Saking pentingnya rasa, kadang-kadang jalmi dina hal yang serupa tapi sok berbeda selera. Si ieu mah kudu teh karesepna di Samsung, si ieu mah karesepna teh plasmil, si ieu mah karesepna teh Gatli. Padahal rokok teh kabeh eusina sarua nyaeta naon? Vakum. Kenapa sampai berbeda-beda selera? Apa yang dicari? Rasa. Si ieu mah ieu baso teh resepna baso peppermint, si ieu mah resepna teh baso tangkar, si ieu mah resepna teh baso setan. Padahal hampir rata-rata kabeh baso teh bentukna kumaha? Buleut. Kenapa sampai berbeda-beda? Apa yang dicari? Yang dicari adalah rasa. Lamun dina tuangan rasa esok diteangan, kunaon dina ibadah jalma karapake neangan rasa. Ayeuna aya sholat, kate malalu pikiran, kamana dae sugana isuk motori moal siga kamari sholat teh, hayang dirasa, neangan guruna ahli rasa. Tarang ayeuna itu isu togena itu. Padahal moal aya rasa nikmat-nikmatna, lebih nikmat dina rasa keluarga, lebih nikmat dina rasa pamajikan, lebih nikmat dina rasa segala hal. Pasti yang paling nikmat itu adalah rasa dina ibadah. Jadi Nabi mah sampai ke sholat dan ketika baru jam sampean bakat kulawi ngadegna jeung seluruh rakaat nyarina bales sampean teu karasa sabab eleh ku nikmatna berhadapan dengan Allah. Sayyidina Ali tertusuk kubah menjadi perang hoyong dicabut teh ke sholat, nah nyerina dicabut tumbang tidak terasa eleh kunikmatna sholat sebab berhadapan dengan Allah. Maka tadi di ayat Quran yang dibaca hati-hati, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagja ke jamaah mukmin, jamaah anu ke sholat teh khusyuk. Ta jamin sholat khusyuk teh musolatna ibaratkan ku rasa. Tak ayat sholat perasaan,
aya sholat persenyawaan, aya sholat perasa. Da loba jalma anu sholat tapi rasa teu sholat. Sholat dapat beribadah ka Allah, tapi nepikeun ka teu konek, teu boga rasa dideuk ku Allah. Teu boga rasa dibarengan ku Allah. Pikiran maka sholat maghrib di rakaat sawah sakota kaidar. Sholat isya 4 rakaat moal satu legana kampung. Kenapa? Tidak ada rasa di ibadah. Di antara namunan diajak pikir korek-korek mengejar untuk agama itu mental pun ihsan supaya antak budallaha ka'annaka taro fa ilam takun taro fa innahu yarah. Supaya orang bisa nyaksikan Allah secara rasa, untuk bisa nyaksikan Allah rekiuna supaya boga rasa disaksiku Allah. Kadang-kadang orang besok ma'rifat yang kajurik daripada ke Allah. Tumpang di poe sebab rumah di dinyate hampa. Eta bakat kukulun tapi kang lieur surahat tukang asa aya anu kukulun. Eta teh pedah boga rasa ditinggali usaha. Kujuri pernah terulang subuh kabulanan undang-undang jam 7 wakat puluwas subuh kabulanan sieun ku Allah eta nepi ka 40 pori-pori osokar. Atawa isuk-isuk kita numpota tangga dan ngapel pake kolor dipelong ke kurang teh. Astagfirullah sekurang teh pake orang numpang puluwas tos ngalahan podosa tapi keunta lewas yang ku Allah osokar. Kalah keluarkeun HP di video di foto. Atawa urang can salat Isya kasarea lilir jam 2 peuting teh. Kan bisa eka cai. Sieun-sieun teh. Begitu kan cai aya sisiuk di persorangan. Cek pilih urang ieu sisiuk di pasti kujuri. Da ulah angin gede. Kira-kira urang rek nuluykeun wudu sieun ku Allah apa balik deui sieun kujuri? Pasti balik dia sieun balik deui sieun ku cek manglaun mah kunti. Jadi kadang-kadang kurang ma'rifat kene kajuri daripada Allah. Tadi ada zikir jahat, sepasang zikir jahat dan zikir rohide di antara mengolah rasa supaya rasa urang semakin tajam, semakin peka, rasa dideuk ku Allah, rasa dibarengan ku Allah. Jadi tajalli Allahna dina segala aspek aktivitas urang sadaya. Mudah-mudahan 3 rukun agama ieu kadapai kacapai ku urang sadaya. Sehingga mun 3 rukun agama ieu kacapai, maka jadilah muttaqin anu sejati. Moal jadi orang bertakwa anu sejati mun hanya mengamalkan 2 rukun agama. Sebab pihak hayang ngancep minimal 3. Kendaraan hayang ngancep dirindina minimal 3 beca. Sepeda mah memakai standar untung sebab 2. Agama ke takwa ke boleh ngancep minimal bisa ngamalkeun 3 rukun agama. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, syariat, tarekat, sakekat, oke, mari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.